Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Kunaon di mang? Teuing ya, amangnya bingung. Ya teu unggal. Mun amang hudang sare isuk-isuk pasti nyeri awak. Cek aja ge hudangna sing beurang geramang ameh teu nyeri awak. Nyatu beurang era ku hayam guys model. Hayam ge tara mandi teu era ning ku amang. Ya moal atuh da amang ge tara mandi pana sarua. Kajeun atuh mang tara mandi ge. Domba ge nu awakna bau dijual mahal. Bau di awak amang. Rada amang. Lain mang ari amang tulus teu dikurbankeun lebaran haji. Ini kalau beki anjog ditanggap teh. Dak eumeur. Jai, ai mana nyen masalah deui nya? Masalah naon bi? Eta tukang cocokan, ke ai maneh meuli naon di? Mobilan Dibayar teu? dibayar kudu duitan. Ai maneh pantesan yung kudu duitnyaan karunya tuh. Batur mah keur usaha keur hese duit, mayar kudu duitan. Bi, kan ajai meuli nage mobilan. Dibayarna kudu duitan. Mun ajai meuli mobil asli, tah karek mayarna kudu duit asli, Bi. Dasar budak tilil. Lain Jul, sanggeus lila aing teh ngadahar nasi goreng euy. Atuh meuli. Nyasa teh goblok duit anjir. Kok penting atuh. Milu yuk. Meni Yang nasi goreng, pancen hayang nasi goreng nu beh mana di kotana. oh di mana we asal di kota atuh. Hayu Nah, kok nasi mangkat. goreng di kota mah. Mangkat kok mangkat. Penting. Gua duit di mana? Ulah mikirkeun masalah duit lah. Nu penting mah hayu we engko. Aslina Jul. Asli. Ngan omat. Engko pas beres. Mun orang lompat, dirinya milu lompat sing tarik pokokna mah. Anjing. Meureun maling setan gitu mah. Kumaha mah digorokeun waling eta anjir ku tukang nasi gorengna. Hah? Ya pokoknya masing tarik we meureun moal katewak. Yeuna katewakna meureun nya keur apes. Teu katewak meureun keur untung. Banget sia urung. Karena Rudi ting anjing. Dia nasi goreng aing di imah. Parah anjing sieu. Mang, kan aja itu penting lewat ke astana di tonggo geuning. Heeh. Eta aja aya nu nyung serikeun sia Mang. Awewe lalaki. Awewe sorana mah. Terus aja kumaha teh eta? Aja ambek we da disung serikeun aja keur teu hayang seuri. Sahanya eta puting-puting euy. Teu nyahoeun sieu. Owanianan anjir. Di dinya teh angker sia. Kunti beusi eta mah. Kunti Mang. Heeh. Sieuna tuh Mang aja Mang. Sieun Mang. Sieun atuh aja. Ya, pan kajadian lagi peuting si teh. Kan make jeung kudu sieun ayeuna. Pan puting mah teu nyaho Mang eta kunti lainna. Nyaho lagi ayeuna. Dak rempag kieu tah. Bi boga deungeun di imah bi. Boga sop, Sop naon? sop hayam. Sop hayam. Heeh. Kok beneran atuh sarana kencot ieu teh. Lumayan ngesop hayam bibi, biasana ge sop taraje. Keluar menang anjuk, Oh, bae menang nganyuk ya atuh da ngeunah we, bener sana ieu menang nganyuk. Nya. Ngenta urang ah. Heuh, sok loba ieu. Yang lebih bingung ieu teh, Burung kunaon? Masak hayam. Leroy kok sapi. Terus? Moal eta diadu. Hayam jeung sapi na jero panci. Anjing. Nepikeun kainya pipikiran ieu bibi aing. Please atuh bi. Piraku pan hayam lagi semenang nyacagan beureunan.
sapi anjir geus tinggal bubukna pan meureun eta teh naroiko teh. Ampun teuing nepikeun ka di pikiran kainya ieu bibi aing geus jeprot deui wae anjir sirahna. Aing mah curiga aing mah. Da benar cek aing ge. Benar cek aing ge. Aya pakuan na sirahna lur. Bibi aing mah. Mang, sepatu aja yang bodos ya. Tapi mau ketemuan duit, kumanya. Tak gerah mana teh ulah jajan bae. Sesa jajan teh tabungkeun, cengcelengankeun. Jadi buka kahayang teh, buka cengcelengan. Eta ge aya cengcelengan mamang, kan bisi haram. Nah harap merah naon. Cengcelenganna bentuk bagong. Mencik ustad ge ajai keur itu ngaji. Tah bagong teh haram cenah. Jadi we duit nama bisi haram. Udah, eta mah cengcelengan jai lain daging. Kecuali eta cengcelengan dihakan kumane karak haram. Dan mun hanya jadi pemain bola ada teh nyai. Rewaan juga kieu nya pemain bola cenah. Di mana teuing pemain bola Burayut teh? Man burayut. Nu kieu mah kurang pegang saeutik, Rad. Sarua keneh dijual. Burayut kurang pegang saeutik, bucitrek bencenut. Eta keneh. Teh. Jeung bari oge naon maneh? Motivasi maneh naon jadi pemain bola? Hah? Oh, pandai pemain bola mah nih, ku reporter teh dipanggil sayang. Ya terus? Kapan ke ieu cenah cek reporternya. Mau urang keur main yo. Ya kali ini saudara kecil membawa bola melewati lawan-lawan, tendang saja. Oh sayang tidak masuk ke gawang, tidak terjadi gol kali ini, sayang sekali. Gitu pan. Angot mun gol, eta teh gol. Teu asup kana gawang. Mun gol mah sigana jungkir balik mah reporter. Banget sia huru. Ya. Tak kieu lur tah. Jeritan hati seorang jomblo. Ya. Tiga kieu. Anjir. Ya. Lamun misalkan aya nu hayang manggil sayang, teu kudu jeung make capek-capek main bola sia teh. Hah? Neangan awewe. Lur mata ge tong lila teuing nya nu ngajara romblo tong lila teuing. Kita jiga kieu ngacapra. Kebayang mun si ieu jadi tukang main bola berenang. Motivasi teh hayang dipanggil sayang. Hayo we teh diasupkeun meureun teh bola teh. Dikulacus-kulacuskeun ka itu ka dieu meureun nya. Jelema rempag anjing. Parah.